Dengekeun Besti, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing ulah sok kababaturan keur ngabesti ye curhatan aman geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Ye lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing hayang aman curhatna ka salaki. Yes, dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gableg duit mah pura arah ning hayang mere ngadengen ge sudieun. Oh no. Ari geus gableg salaki ulah sok apteul ka salaki batur. Hayang dirojok, hayang disodok. Era atuh ari titel pamajikan batur tapi ateul ka salaki batur. Baladageun. Aduh, Besti. Ngaranna ge jelema. Yes. Dibere hujan, hujan wae. Dibere panas, panas wae. Nah, atuh aya dibere urang kalkah disia-siakeun, Besti. Baladageun. Ku urang ge maneh teh geus dibejaan, Besti. Kasalaki mah kudu loba nuntut, kasalaki mah kudu loba menta. Paduli teuing manehna gablegeun jeung henteu jeung gawe jeung henteuna ye ameh nyahueun gableg pamajikan hiji ge geus lieur. Komo lamun loba bener teu baladageun. Dengekeun kardun, ari hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing baladageun. Ku urang ge maneh teh geus dibejaan, Besti. Yes. Kasalaki mah kudu loba nuntut, kasalaki mah kudu loba menta. Paduli teuing manehna gablegeun jeung henteu jeung gawe jeung henteuna ye ameh nyahueun gableg pamajikan hiji ge geus lieur. Komo lamun loba bener teu baladageun. Dengekeun kardun, ari hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing baladageun. Dengekeun ku sia Besti, lamun aya salaki batur mere duit tarima aya da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah ye gubug duitna tong digubug salakina mah tuman da eta mah nu batur antep we sina mantong deui ka pamajikanna. Leres teu baladageun tak sia. Dengekeun ari sia Besti, sia nu ngewa ka aing, anu sedil ka aing, anu geuleuh ka aing. Ku aing sia didaroakeun cing garede milik, cing laloba duit, ulah loba bohong, komo loba hutang mah goblok. Geus loba sia di dunya mah. Baladageun tak sia. Besti, ari jadi jelema sarua ngalebok sangu ulah sok gede hulu. Tuh deuleu ari sia iblis oge diusir di surga karena kesombonganna. Komo deui sia manusia ya ka surga oge acan tapi sombongna ka bina-bina. Baladageun tak sia. Arepeun cigah cicingan tukangan mah ngomongkeun harepeun kai nganggap Besti ditukangan sia sulit ati, ditukangan sia sulit ati. Baladageun tak sia. Besti, salah sahiji anu nganyebabkeun rumah tangga jadi ancur nyaeta KDRT. Kurang duit, ribut terus. Baladageun tah. Eker sia anu sok ngagorengkeun aing, anu sok nguruskeun hirup aing, anu osok mitnah aing, maju ieu ka dieu kabeh ku aing didoden. Baladageun tak sia. Dengekeun Besti, ka para suami nu aya di saalam sobri ieu nya, dangukeun ieu. Omat ye ka pamajikan mah ulah sok ngabanding-bandingkeun jeung awewe lain, jeung pamajikan lain. Ye pedah batur mah marantuan digawe, marantuan ngala duit. Ye buah hatena mah manehna teh capek ye mantuan ngan duit teh ye di mana aya awewe nu hayang digawekeun. Di mana-mana ge awewe mah dina rumah tangga mah hayang diratukeun, lain dibabukeun. Maneh kudu inget ye pan awewe teh tulang rusuk, lain tulang punggung. Bener teh.
baladageun tak ku sia